Ngeunaan carita wayang. Wayang. Carita wayang nyaeta carita anu sok dilakonan dina pagelaran wayang. Wayang asalna tina kecap bayang atau bayang-bayang anu artina kalangkang. Wayang asalna ti India, wayang golek asalna ti Jawa Barat. Jenis wayang, nu kahiji wayang purwa, kedua wayang gedog, katilu wayang titi, kaopat wayang beber, nu kalima wayang kelitik, nu kagenep wayang kerucil, nu katujuh wayang wong, nu kadalapan wayang lilingon, nu kasalapan wayang suluh, jeung nu kasepuluh wayang golek. Pustaka wayang aya genep, nu kahiji campurit nyaeta kayu dina wayang, nu kadua campala atana pipalu nyaeta pakakas pikeun nunda atana pingeureumkeun carita, nu katilu uding nyaeta gagang kayu nu dina leungeun wayang, nu kaopat bagedor nyaeta gedebong cau anu dipake tempat wayang, nu kalima jagat nyaeta tempat nancepkeun wayang nu dijieun tina papan kai, nu kagenep janturan nyaeta wayang nu ngajajar di belah katuh sampai kenca. Wayang aya opat nyaeta anu kahiji murwa. Murwa nyaeta suluk atawa siloka bubuka panggelar anu kawihkeun ku dalang dina carita. Nu kadua ngadara. Ngadara nyaeta deskripsi adegan make basa prosa pakliran pacopon. Nu katilu kakawen. Kakawen nyaeta basa kakawih atawa titiron nu sok dipake mamanis atawa pamentar dina ngadalang minangka basa pamidang ananan. Nu kaopat antawacana. Antawacana mangrupa caturan wayang dina adegan atawa dialog. Antawacana sami sareng dialog dina drama. Dialog dina drama diucapkeun ku lobaan. Ari antawacana diaturkeun ku sorangan. Santika Ningdalang asal kecapna tina santika anu hartina elmu kasatriaan. Jadi Santika Ningdalang teh hartina elmu keur ngatik dalang sangkan masagi lir sinatria. Dina dunia padalangan aya nu sebut tetekon nyaeta hiji antawacana, nu kadua renggep, katilu nges, nu kaopat tutug, anu kalima sabet, anu kagenep kawiradia, anu katujuh amar dibasa, anu kadalapan paramakawi, anu kasalapan paramasastra, terus anu kasepuluh awi carita, terus anu terakhir amarda walagu. Dalang anu kasohor dina tahun 1860-an nyaeta hiji Tarkim, 2 RU Partaswanda, 3 Abeng Sunaria, 4 Apek Gandamana. Kabeh diekeun dalang anu kasohor nyaeta hiji Dede Amung Sunaria, 2 Asep Sunandar Sunaria, 3 Cecep Supriyadi. Silsilah Mahabharata. Sunanda sareng Pratipa ngagaduhan anak Santanu Setiawati Parsaraha. Santanu ngagadihan putra deui Citra Ganda sareng Citra Widya. Ambalika Abiasa sareng Ambika. Abiasa sareng Ambika ngagaduhan anak Destrarasa sareng Gandawati. Kunti Pandu sareng Madrim. Tina Kunti sareng Pandu ngagaduhan anak Yudhistira Bima sareng Arjuna. Ti Pandu sareng Madrim, Kunti sareng Madrim, Nakula Sadewa. Destrarasa sareng Gandawati ngagaduhan putra, Duryudana Dastarastra sareng 96 putra lainna. Ti Bima ngagaduhan anak Gatotkaca Sutasoma. Sutasoma sareng Gatotkaca ngagaduhan anak Barbalika. Ti Abimanyu ngagaduhan anak Parakesit sareng Irawati. Irawati sareng Parakesit ngagaduhan anak Stusena, Ugrasena sareng Bimasena. Silsilah Ramayana. Prabu Banaputra
Prabu Rawat Maja, Prabu Sumarsi. Prabu Banaputra ngagaduhan putra nyaeta Dasarto. Dasarto gaduh istri tilu nyaeta yang nu kahiji Dewi Raga, nu kadua Dewi Kekagi, nu katilu Dewi Sumitra. Dasarto sareng Dewi Sumitra ngagaduhan putra nyaeta Lasmana sareng Saturgo. Dasarto oge sareng Dewi Kakage ngagaduhan putra nyaeta Barata. Dasarto oge sareng Dewi Raga ngagaduhan putra nyaeta Ragawa atau Rama. Prabu Janaka nyaeta bapakna Ragawa. Ragawa kawin apa nikah sareng Dewi Sinta gaduh putra namina Kasa sareng Lawa.